Kalian ucapan basmalah sasarangan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi FTBI 2022 revitalisasi bahasa daerah pikeun ngajaga sariksa jeung ngarumat budaya Sunda jenjang SD dan SMP secara resmi dinyatakan dibuka. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Rowas tuh. Kita balikan deh. Assalamualaikum. Gitu. Aduh itu ke pepancenan soalnya teh kedah midangkeun borangan. Borangan teh ngabodor sorangan. Minangka nama stand up comedy. Tapi aya sababaraha hal anu benten antawis borangan sareng stand up comedy. Tah ngeunaan materi mah kin we dina waktosna. Ngan aya nama panginten kedah borangan heula. Namun sate acana sim kuring bade midangkeun borangan bade naros heula. Bapak sinareng ibu percanten teu kana hipnotis? Percanten teu? Sate acan abdi ngabahas hipnotis, mangga dibuka heula HP-na sadayana diangkat. Diurungkeun YouTube-na. YouTube-na dibuka. Atos pilarian borangan episode kalima. Tah sabaraha urang nu kahipnotis ku abdi? Ayahnya anu kahipnotis, lajengkeun pilarian teras di subscribe. Pilih Bapak Sinarang Ibu periogi materi kangge borangan aya di dinya. Kalarasan sim kuring eta nu mintona. Kenal udah geus cukis. Panas. Panas. Ya. Aku kudu gogorowokan banyak. Ngagandrung ongkoh deh. Nah, orang podcast berarti kejauhan ti dia. Ya. Ya. Para pemirsa sadayana sim kuring ayeuna sareng Kang Ali ya. Katelahna Bapak Ali. Beliau adalah salah satu tokoh seni yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Di luar biasa pengalamannya sampai ke luar negeri ya Pak Ali. Alhamdulillah. Sampai ke luar negeri di bidang seninya, di bidang seni. Dan satu hal yang unik dari Pak Ali ini, beliau ini sering berurusan dengan Polda. Polda dalam arti yang sebenarnya ya, yaitu polisi Polda itu polisi daerah. Ya, daerah Jabar berarti. Sering berurusan dengan Polda Jabar. Sering berurusan dengan polisi pokoknya. Jeung polisi. Terakhir ge jeung polisinya. Polisi. Nah, terakhir kita ketemu bulan Juninya, Juli tanggal 5 menjemput beliau diturunkan dari mobil polisi. Dengan Kang Ali, dengan Pak Ali, Kang Ali apa Ali terserah lah. Jelas beliau ini loh orang sangat hebat. Cing orang tanyakeun.
Nah Pak Ali berurusan we jeung Polda jeung polisi sok dugikeun Pak Ali kunaon eta teh Baras pisan. nya Seguring seueur pisan berurusan jeung polisi ya teh. Jeung polisi. Terutama jeung polwan. Polwan Jeung polwan jeung urusan wae teh aduh jadi bingung sebenarnya namanya teh. terakhir ke di Polda nginep dugi ka nginepnya Dugi yang nginep urusan jeung Polda eta dipanggil ka Polda atuh 3 poe di Polda teh atuh. oh kunaon atuh eta teh make jadi di Polda Teu pira di ditu mah titah nepakan kulit nepakan kulit gitu. nepakan kulit naon nanti nu ditepakan Nya, teh kulit ari kenang maupun ieu kenang ieu masina kenang. kenang jadi Pak Ali teh penabuh kenang gitu, ya kaleresan gitu tas simkuring ngembangkeun bakat kebutuh kebutuh. nama gitu nah, gitu kaleresan tiasanya bisa ka luar negeri bisa ka itu ieu teh eta nepakan kulit kenangnya kade taina berurusan jeung Polda tina Sami nepakan nepakan kenang gitu alhamdulillah beureun kamari tah nya Kang Erik dina ulang tahun Bayangkara ya Polres Kota Sukabumi teh polwana kepetok kudu nampilkeun apa kenang apa kenang ngalatih meureun di Polda tah eta urusan nama urusan sama jeung polisi teh gara-gara sok neunggelan kulit cenah kulit kenang jeung neulan kulit jeung usapan kulit usapan kulit kenang kamari teh berangkat sareng Polres Sukabumi nya Polres Kota Polres Kota Sukabumi jadi waktu sarita kuring sareng Pak Ali teh aya kegiatan sareng acara diseminasinya iya diseminasi kita mah rebetna karena diklat diklat non festival Diklat, tunas bahasa Indung nah meureun ngobrolkeun bahasa Sunda tah waktu ka luar negeri teh tahun sabaraha eta teh ka luar negeri ngawitan tahun 2008 pamit telepon 2008 ka Bangkok ngendang oge ya sareng urung deui urang lajang materina ulang lajang biasa digunakan di lajang deui materina jadi kita sekarang sedang